Burik, adio. Kebenaran aya wadoyok. Mana tas di mana, Burik? Ih, kebenaran Mang Doyok. Mang Jet aya muatan, ditarik mah. Mawa naon, Burik? Nyahayu wae aing keur teu boga duit ya. Lumayan ya anjing udun. Bawa sampo, Bang. Kebenaran bajek geus ngala. Sal, yap lah Mang tarik lumayan. Yap, lumayan. Anjing udun. Ayo tuh. Ilu mana ya, Burik? Lah moal Bang aing moal ilu, komisi nawe aya mah. Nah, mana mah komisi segala narik nege. Encan kan? Moal gagal ieu, Bang, moal gagal. Aing pan butuh jeung kieu ye, jajan. Ih, sia mah matre pisan. Narik ge encan geus minta komisi. Ya. Aduh, merek teh meni merek pek pisan Doyok mah. Nah, yang sabar raket. Pan aing nege encan narik nege. Lah, embung sakitu mah kurang. Naik ongkos sabar raket, can buku ongkosna kana 10.000 meni embung sia. Atuh teh nu bareng oge nu hejo tuh, Bang. Hih, maneh matre pisan leutik-leutik. Ya, Ken. Ah, kieu ka kara Cihuy. Cihuy kayak sia aing coplok. Tapi bener sia teh teu bohong eta Mang Jack. Aya muatan. Bener, Mang Jack mah gagal pokona mah. We atuh nyoreng kulit heula ka Bang. Kayak sia aduh, aing moal ngabohong ya si Burik itu sal. Ya apa dia tarik tah. Yo, kemana? Ya pilu yap. Si Burik bieu Abah Jack cenah mau sampe narik sampe, bantuan muat. Yap ke kalem aya jeung udud mah naik. Ya sanu gering. Atuh ulah jauh-jauh teh rumah sakit ge aya tadi dinya di Bojong. Yap. Ulah tukang heuh. Tukang. Si kehe jig-jig nu gering muat sampe kunyuk. Lain nu gering ah. Yap salah teu naik. Bawa tuh hurungkan mobilna sia teh. Acik. Aing kapol mejret hargana. Geus tani naon deui ya tuh. Geus melak cecenet gitu. Tuh Rik Mang Jack na aya. Mang Jack na aya tuh di karangna. Nam turun. Di bawah mana nu geringna? Iya tuh. Aduh aing nu gering wae sia mah fokusan nu gering wae. Wang muat sampe nu Mang Jack lain nu gering. Ngomong gua sampe gitu. Pan aing tadi ge ngomong wae wang muat sampe. Cing teh tuh Mang Jack na tuh. Jack. Ngam kali itu ngam. Na tuh. Jack. Aya naon atuh karana nengsan. Si budak deui jeung si Bang Roy ek naon ka dieu? Mang Jack. Nah, gitu aya muatan sampe. Urang cek si Burik can nyebutna Mang Jack boga muatan sampe nitah neangan mobil. Di bawah mana Mang Jack sampuna? Di bawaan. Sampo? Sampo ti mana? Aing mah teu melak sampo. Saha barina ge aing geus 7 poe ge 7 tahun teu pangi-pangi jeung si Burik. Si Burik dipercaya atuh. Ajik, teng si Burik nipu ka aing barang geus minta komisi 50. Ih, henam, uang bantuan ku urang, gampang masalah ngakut mah tuh. Cungor sia bantuan naon kunyuk. Di belah mana Mang Jack? Hayu, uang bawaan. Naon sia teh di belah manana? Saha naik muat sampe saha? Aing mah gaduh sampe ge hanteu, udang sia teh. Nah, yuk, adanya. Coba sampeuna. Geus. Duh, aing apes berarti si Burik ku aing kudu ditonjokna ieu. Nah sia kalahkan merangan ka aing, ya. Justru maneh teh nganuhunkeun ka aing teh. Aing ngelain kasihan, aku si Burik aing kali kasihan. Anjing. Sewa tadi mana? Geus Pak, ngerakeun pisan geus karolot atuh. Da aing ngasal ku sia keur ngomong ye. Musingkeun pisan ku aing kudu tonjok. Nah sia teh kalahkan. Ya. Sia ngaku ka aing kudu. Yo, Ya. Gas. Ai. Ya, Bang Roy. Ai hayang muatan-muatan teh mah. Geus we. Angkut tuh domba aing. Eta domba itu anterkeun we ka kawali. Tapi hiji syaratna. Hiji kumaha aing syaratna naon? Di mana sampona? Hayu atuh. Uang gaskeun. Ai sia, lain sapusa.
Ayo. Hakan sia teh. Ya. Sabah. Geus tarik domba urang juk anterkeun ka kawali. Ku aing dibere ongkos 500.000. Heuh sok atuh gawat aing ka Balang Bangkar ya. Tapi dombana bawana diharap. Ngogok ka aing geuning. Oh, balik ka aing. Aing laladok. Aduh. Asia yang naon? Ku nyok aing jadi laladok ya lah si goblok sia. Siapa tadi tiba-tiba pasya we jeung aing teh naon tuh? Aing bareng celana awet teh anjing tes di ondangan aing teh tadi teh. Aing apesna ya gara-gara si buriku. Aja. Sia teh, yo aing kurang kumaha ka maneh. Aing teh erek mantuan maneh moal sampo. Ter aing jadi curumut ya lah. Burik uang teangan ka aing cuma 50.000 duit aing aduh, katipu aing. Di mana sampona? Siapa tuh bawa? Sampo we kayak dia balik we lah, guys. Ya nasi burik aduh, aing curumut. Dulu Mang Jack kemana kabur lah? Ah si kunyuk deh eueuh jian. Balik. Geus balik we. Anjir aya wadoyong euy. Geus hasil jigana aing muatan sampo. Si burik kayak di burik. Namanya ka aing ngebobodokeun. Ah, wadoyong datang-datang geus. Uang kamu ka aing kitu. Kurang ongkos kitu. Burik, siap teh kau selain ka kolot ka aing teh nipu babel. Ih, nah nipu naon atuh, Bang? Nipu naon kayak sia teh tak dulu aing curumut kieu. Nyebutkeun Mang Jack Denny kayak dari narik sampe. Naon nih sia? Hah? Ya. Si burik kunaon dicerekan ku maneh? Oh jing. Mani bau kitu cuur sia babel. Hebatnya orangnya. Sok luikeun cerekan tuh. Bau kayak lain hebat. Burik. Ci, saya naon Mang Doyong? Datang-datangnya juga mak kamu gitu. Maneh kayak ka aing teh kolot kayak sia teh. Tengah bohong nyebutkeun Mang Jack Denny rek nu sampe. Maneh ka aing minta komisi sagala ku aing dibere 50. Kamu kasih burik. Naon nih sia? Ya ampun kapau. Napan heueuh Mang Jack erek angkat sampo. Pan aing teh bieu teh tes ti Mang Jack Denny aing kalah kacurumut tuh. Eueuh teh bukan sampe kayak. Biuk cungur kunyuk tah ulah deket teuing. Hebatnya aingnya. Aing teh ates. Hah, aduh. Salah aing habis aing. Kayak burik sia teh Mang Jack Denny mah teh bukan sampe. Ah, ka Mang Jack. Urang mah nitana geling ka Mang Jack, ka Mang Jeki nitana ge urang mah. Nah, imane atuh lain ngomong kita tadi sia teh. Aing mah. Sia kunyuk. Singgalot. Anjing. Nah sia naon klok. Singgalot, singgalot, singgalot. Singgalot, 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 singgalot. Sia aing sia. Aku nggak sikat-sikat. Ma anjing si Maroyok babau.